alhamdulillah. Nepi aing ka Indonesia. Nepi aing ka Leung Malang. Oleh-oleh ieu. Keur ka bebek ieu. Mau daging, mau kangkung, disop wae. Cup. Itu Pak Wakil memawa kangkung. Mana? Terus di mana ya? Teuing atuh sampeurkeun we. Hei. Buset, Pak Wakil, terus di mana eta gembol? Set aing gerak balik tes di Singapura, Sim. Oh, kira aku di Singapura. Begembolna eta non kangkung. Malah di Singapura, Sim. Mana sih? Singaparna. Singapura beut sia beurna. Emang di Singapura tos naon? Tas derap. Ubah jadi batur terus ngarontok gitu, Sim. Adarep kakara ngadeng aing di Singapura, aing ngadarep aja ngarontok. Aya sawah berenang. Hah? Sawah. Balong heuh. Bahaya tuh, kita capek. Ayo tuh mana jalan aja. Oh sih lah, ngalangan wae lah, balik aja. Oh, jangan. Dia budak dia paling beli Singapura ini teh capek teh. Singapura udah lah. Kagum gue aing Pak Wakil. Balik di Singapura ngajar teh. Mamawana kangkung. Aduh, aing Eta mah aki error, Sim. parah sih mah. Mami Iso, papi pulang. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Mami, kita berekal betulannya capek. Wah, papi orang ada ngomong ke papi. Ngomong naon? Sok saya teh kain teh. Ih, cek sini ing papi bebogohan wae di rongos awi. Nah, sini ini denge. Boboro ka Abah sia. Atuh ngarotok kena bobodo wae. Bobogohan jeung sae ngentok. Macar papi rek nyanung cenah menang ladang tanuh teh ya. Kapan duitnya ku bebek kabeh? Be apa yang ngurusin lain? Boro keur nyandung aing keur berhakan hese. Tong cebar koe lah. Geurang aja tuh asal kamu tuh. Beuteuh aing tah. Jauh-jauh mau kangkung di Singapura mau hotdog batur mah. Naon teh hotdog? Anjing panas hotdog teh. Main beuki. Papi, Mami tong panasnya wae atuh era pun ke tetangga. Tah dengekeun. Jadi ngerengan tidinya geuninganan. Ayo itu asalkan ada kampung itu. Udin, kunaon eta lempang kosna setruk kitu. Goblok sih ngomong kae setruk. Lieur yang disim. Lieur. Set nah lieur tapi lempang kosna setruk. Lah, modal sugana. Goblok sih nya yang diganden ku jojodong. Sim. Aja kena ke puskesmas tuh sih. Arek ngojek, Heeh. tapi motorna di imah. Kaju. Itu kayak mahal nya. Yo, Sim nya. Aing kan di kebon, tong pohonnya mau dahareun ge ka ditu. Itu di kebon. Heeh. Atuh buru. Niripu yang hirup teh. Sim, aing teu kuat Sim. Gandong atuh aing. Aing gandong nih ngadieuweun pisan jadi teh, Bro. Ripuh aing. Aduh. Kolot-kolot kieu. Modar kalian. Nuhun ya Sim ya. Tidak, ngajak ya, bengek aing urang ieu. Ya, Mang Udin tungguan di dieu. Urang rek nyokot motorna nya. Heeh. Nya, tungguan. Sim mau lila teuing. Mang. Si Adul, ada ka mana? Naon sia pengkhianat? Maksud sia ngomong ka aing pengkhianat. Alah sia sabarang mau jeung si Cita. Ya jauh sia jeung aing. Sia cemburu ka aing pada aing deket jeung Cita. Siapa kok kasih Cita? Ye, lain masalah sia deket jeung si Cita aing cemburu. Soalnya sia ngajakan damai ka si Ming, tah eta aing dirinya aing teresep. Terus sayang sia naon? Lu, gue, an. Oke coy. Oke, si ayeuna jeung aing musuh, tapi aing jeung si Ming satu hati. Pucak. Tega jatuh ngerasa di musuh aing jadi pengkhianat aing, tapi aing kudu selalu tersenyum am supaya nutupi luka aing. Goblok, suka sing lila teuing. Hei, Udin, ayo, Bro.
Lama skill. Bro. Guys, Nah, Oh, aya budak goreng lempang sorangan wae. Wah, diisi lah. Si Bebe Blinda aing keur naon nya? Keur ngarontok merencup. Goblok teh Seming, bukan teh anak ada lain oh. Sia tah anak toke. Turun Seming, teu sopan. Jore alergi aing deket di rumah goreng. Pas du kasep wae sieun nyebut aing goreng. Kasep lah aing mah. Ya, gandeng Seming lah. Ucup, Linda, Ucup. ayang Bebe balik ka mana? Bade amang we mau ku abah. Oh heunya, tadi abah teh ka puskesmas jeung si Kosim. Abah keur teu ngareunaan awak. Mantak abah teh ulah darah tinggi wae tuh. Pu kamari abah teh darah aya 200. Buset, 200 paling darah tinggi deh atuh. Darah kiruh. Oh, gini Aiming, segan teh Uming. Nya aya wae teh tadi ge. Oh jangan kadal itu mah, kita rekalan wae. Kitusnya Ucup, Linda bade uwi besing abang sebalik mana Linda can nyangu. Oh nya tuh aya sok wae. Kadewe di jalan na, Kunaon? bakeong. Pan sih Ucup keongna. Goblok teh Seming, turun ja. Oh, Nah, si Kosim datang eta ya jambu pelutut ini ya. Oh, Yo, aing mah kadaharan yuk. coba tuh kan dia. hebat kadaharan. Sim, kadaharan naon eta? Pokona mah ngeunah we. Menang di mana Mang Kosim? Yo, menang di pasir. Di belah mana nak? Parapatan pisan ing. Oh. Bukanya. Sok, Oke, buka. sekarang buka heula. Aduh, mantep ya. Kudu beuteung euy aing euy. Naon ieu nya? Widih, si papisang crispy coy, mantep. Cek lah ning. Iya. Urang buka hiji deui, oke? Aduh, urang buka hiji deui ye. Kade eta mah kade dahar. Munah wae. Kamu siapa, Sob? Ya, yang atuh dah. Widih, mantep coy, si papisang crispy gitu loh. Oh, nasi gana ya Mang Kosim. Oh, nyameureun atuh, buset tinggal ngeunah ieu mah. Ini orang cobaan heula ing. Widih, mantepnya. Poin. Mana tuh Sim? Mantep coy. Wih. Dia. Nggak cukup siap, si ngelay aing ayo. Cing siapa tungguan aing. Oh lah, ke panderi. Ayo. Di mana nih Sim yo? Hah? Yo. Jengkol paling ya. Beureun ya. Dahar tuh ngomong we ya. Tenang gratis ge. Mantap. Nih. Yo aing saya karunya aing aing. Mantep. Mantap coy. Pokona sia lamun hayang meuli si papisang crispy tinggal datang ke Telaga Sari di Parapatan Telaga Sari. Pokona mah mantep coy, lamun henteu tah di bawah ini coy ada. Mantap lah. Hmm. Terus Mantap. beak rem. Nah geuningan dah. Ini saya jadi mah jeung aing, di imah wae. Geusnya aing balik. Ya, Terus mangga. atur nuhun pisan yo. Oke coy. Kela meuli ka Telaga Sari. Oh nya kutu.
Be, tong bean-bean aja telah sing dijual ku aing ya. Goblok aja bos ya. Yeh, Saya suka dengan suasana kampung sini. Apakah saya bisa pindah ke sini? oh bisa. Nanti saya atur mister. Ada jembatan. Tidak bagus ini jembatannya. Kita potong aja. Kamu aja. Saya takut teko sewat di sini. Hati-hati mister. Haus saya. Ya. Woi, goblok sia. Brengsek teh. Sorry. Saya tidak sengaja. Sorry. Teu hayang seuri aing mah. Mister, ayo kita lagi yuk. Goblok itu sia kabur. Mana ya aing ya? Aduh. Mister, ayo nih, saya capek.